Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui dina pangajaran basa Sunda. Ayeuna baris medar ngeunaan perkara narejamahkeun. Ieu urang pedar ayeuna. Tarjamahan teh sok disebut oge alih basa. Nyaeta mindahkeun teks tina bahasa sumber atawa bahasa asal kana bahasa sejen atawa bahasa anyar. Nerjamahkeun disebut oge nyalin atawa mindahkeun hiji basa kana bahasa sejen. Kagiatan nerjamahkeun teh kacida pentingna lantaran teu sakabeh jalma ngarti atawa paham kana unggal basa anu dipakena atawa digunakeun ku jalma sejenna. Upamana wae teu sakabeh urang Sunda bisa ngarti kana basa Inggris kitu deui sabalikna. Lian ti tarjamahan aya oge istilah saduran atawa nyadur. Saduran mah nerjamahkeun karya sastra tina bahasa asing ku cara nulad jalan caritana wungkul. Ari ngaran tokoh jeung latar caritana mah diluyukeun kana kaayaan di urang. Conto karya sastra Sunda saduran R. Sacadi Brata di antara wae Enteung Wasiat, saduran dongeng Jepang tahun 1830 jeung Budak Timu tahun 1832. Saupamana urang rek nerjamahkeun komo anu mangrupa artikel atawa warta henteu kudu diterjemahkeun sakecap-sakecap lantaran henteu sakabeh basa atawa kecap dina bahasa Indonesia bisa langsung disundakeun. Nya kitu deui sabalikna. Da kapan adegan bahasa Sunda jeung bahasa Indonesia teh beda. Tapi sangeunahna teuing urang teh ulah deui karana oge panerjamahkeun. Kudu tetep nginum kana basa, kalimah jeung kecap aslina. Sarengsena nembe urang medar perkara ngeunaan wangunna nerjamahkeun, ayeuna urang baris medar ngeunaan padika nerjamahkeun. Narjamahkeun teh aya padika atawa aturanana. Pangpangna urang kudu boga kamampu dina basa anu arek ditarjamahkeunana. Upamana wae urang teh rek nerjamahkeun basa Sunda kana bahasa Inggris. Tangtu wae urang teh kudu bisa bahasa Sunda jeung bisa bahasa Inggris. Aya 3 kamampu basa anu kudu kacangking mun urang rek nerjamahkeun. Di antarana wae nyaeta kahiji nyaeta kamampu gramatikal. Nyaeta mangrupa pangaweruh ngeunaan kekecapan, nyusun kalimah, nyusun alinea jeung ngarapkeun ejahan.
Anu kadua nyaeta kamampuh sosiolinguistik, nyaeta mangrupa pangaweruh ngeunaan hiji basa dina kahirupan sapopoe di masyarakat pamakena. Anu katilu nyaeta kamampuh semantik, nyaeta mangrupa kamampuh di ngaguar harti atawa makna teks anu rek ditarjamahkeun. Rupa-rupa terjemahan teh aya 3, nyaeta hiji terjemahan sastra, 2 terjemahan artikel, 3 terjemahan novel atawa carita pondok. Cara narjamahkeun anu hade, upamana urang rek narjamahkeun artikel, nyaeta kahiji baca heula eta artikel sakabehna, anu kadua baca saalinea, anu katilu hartikeun sakalimah, anu kaopat kakara narjamahkeun kecap-kecapna.